wabarakatuh. Wilujeng enjing siang sonten sareng wengi nami abdi Nabila Rizky Zarani ti kelas 7G bade nyaritakeun sasakala tentang tangkuban perahu. Hapunten upami aya kalepatan dina basa, kecap, sareng kalima anu kirang rapi. Wilujeng ngadangukeun. Caturkeun zaman baheula di hiji karajaan di Jawa Barat aya putri raja anu kacida keulisna. Namina Dayang Sumbi. Anjeunna gaduh putra pamaget anu kasep, gagah, jeung namina Sangkuriang. Sangkuriang resep pisan moro sasatoan di leuweung dibaturan ku hiji anjing istana nu namina Tumang. Sangkuriang teu nyahoeun yen Tumang teh titisan dewa sekaligus bapana sorangan. Dina hiji poe Sangkuriang dititah ku Dayang Sumbing moro uncal. Sanggeus lila moro Sangkuriang pinunang duluan. Kusabab ambek si Tumang ditembak ku si Sangkuriang. Manahna dicandak terus dipikeun ka indungna. Dayang Sumbi teh kacida ambeuna pas nyahoeun mun manah eta teh si Tumang. Kusabab ambek kacida si Dayang Sumbi teh nampak tarang si Sangkuriang nepi aya tampakna. Terus teh si Sangkuriang diusir ti karajaan ku si Dayang Sumbi. Sangkuriang indit mumbara ka sabudeureun leuweung leungiteun ingetana. Tahun-tahun kalewat Sangkuriang tumuwuh jadi pamuda nu sakti mandraguna. Dina hiji poe manehna teh panggih jeung awewe nu geulisna teh kacida pisan. Nu sabenerna teh Dayang Sumbi indungna sorangan anu awet ngora kusabab parentah dewa. Duanana silih pika cinta jeung Sangkuriang ngalamar si Dayang Sumbi. Pas keur dandan Dayang Sumbi ningali tapak tatu dina tarang si Sangkuriang. Dayang Sumbi teh sadar eta teh yen anakna sorangan. Terus si Dayang Sumbi nyoba ngajelaskeun tapi si Sangkuriangna teu percaya. Bikin ngagagalkeun pangantenan, Dayang Sumbi minta doa salat ka si Sangkuriang nyaeta ngabendung walungan Citarum sareng ngajieun parahu gede dina sapeting samemeh Fajar Bijil. Sangkuriang nyanggupan manehna minta tulung ka makhluk halus pikeun ngawujudkeun eta syarat. Pagawean nampir geus Dayang Sumbing sieun. Dayang Sumbing minta tulung ka warga pikeun naber disung jeung ngabeberah kain sutra warna beureum. Sangkan kaayaan siga Fajar geus bijil. Dina lumantuan Sangkuriang teh kabur kusabab sieun ku Fajar. Sangkuriang ambek pisan kusabab ngarasa ditipu. Parahu nu hampir jadi ditendang satarikna ka belah kaler terus tiwali. Eta parahu tiwali teh robah jadi gunung anu ayeuna katelah jadi gunung Tangkuban Perahu. Hatur nuhun parantos ngadangukeun carita abdi. Hapunten sakali deui upami abdi aya leupat dina ngucapkeun. Sakitu ti abdi hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.